eta kenang rame Pak. Pak gung pak coba eueuh goong da teu rame. Kunaon goong sorana gung filosofina gung teh Allah nu maha agung. Rame na kenang, rame bapa rame kuring, bener bapa bener kuring, alus bapa alus kuring, tong silih hujat tong silih ponis, keukeuh nu monis bapa jeung monis kuring. Gung Allah nu maha kerennya budaya Sunda ya. Asli kacapi kawatna 20 nembungkeun sifat wajib Allah nu 20 wujud kidamba komuholat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan haliman samian muta. Tuh tempo kawat kacapi 20 nembungkeun sifat wajib Allah 20 geuningan dana 5 daminatila. Artinya di dunia teh jelema bakal beda-beda. Matak sok silih ajen atuh dina perbedaan. Aya jelema nu cegekan pan lain kacapi iblis. Lamun di dieu aya nu wani ngomongkeun kacapi iblis, kuring nanya, "Iraha pernah lalajo iblis ngacapi?" Nah eta mah ku geuleuh, ku rujit, ku cua, ku ngewa. Jadi bijil ungkapan, da ngewa teh apa? Bener. Lamun bener aya nu ngomongkeun kacapi iblis, iraha bapa lalajo iblis keur ngacapi. Lamun bapa lalajo berarti iblis hajat bapa ulema. Tinggal adu hareupan antara urang jeung iblis saha. Nepi ka iblis hajat urang diulem. Tong sok kitu kana budaya urang teh Pak. Sabab kacapi kecap nu hiji, naon kecap nu hiji? Allahu Akbar. Allah nu maha agung, matak jentrengna kacapi. Moal aya jelema nu hura-hura, moal aya jelema joget. Nah, kacapi mah disusul deui ku suling, suling teh susul sing eling. Matak ieu pangajian kudu make suling, susul sing nepi ka eling. Lain ieu mah pengajian eling teh. Nu pedit anger, nu ngelun anger, nu pasea jeung salaki anger, nu tapur jeung dulur anger, atuh naon hartina pangaosan. Bener ya. Tuh, jeung setiap jelema ge boga waktu masing-masing. Waktu baong ya baong, bapak oge. Sok saha bapak umur 20 tahun, saha bapak umur 25, saha bapak umur 30. Ayeuna geus karlot kieu bager teh, saha baheula keur ngora, saha ta ibu-ibu geus sarua, saha baheula nu lalajon, wayang bari bobogohan dina poek teh saha tah. Muga jeung ustad nyao aing. Saha baheula anu nolol tina jandela rana anak luar dipeletok ku hancip teh saha. Lalakon urang ka tukang teh Pak henteu saindah ayeuna. Ayeuna geus kolot henteu baong teu bedagong, da eueuh modal keur baongna. Lempang geus rarewo. Ngomong geus hese. Kuis geus cetuk. Tanaga geus eueuh, lain teu hayang beger ngan moal aya nu daekeun. Jadi bageurna urang sabenerna dipaksa ku Allah supaya bager. Bageurna kuring, lain kuring nu bager dipaksa ku Allah kudu bager. Nah, ku waktu kuring kasita, init subuh, balik subuh, isuk init deui. Hayang Pak budak ngora kuring. Hayang ka diskotik hayang, hayang beger hayang, hayang ngatrok hayang. Nah atuh henteu dipenjara ku waktu. Artina bageurna kuring, lain kuring nu bager, tapi Allah keur menjarakeun kuring dina kaalusan. Bener. Asli teh ge ibu ya. Ayeuna keur pangajian nyarieun kaalusan, keur dipenjara tapi raku keur pangaosan nyen kagorengan. Keur dipenjara. Asli. Heeh nya. Jelema baong bedegongkeun bae. Da jelema mah kena ku waktu.
Bapak ge geuning boga menantu bala ngaluna beak ti karep macul mumuh ngarit sudi mantuan tara keun antep engke ge datang waktu daek bapak daekeun sorangan geus boga anak boga pamajikan ngarit daek macul siap ngurus ingon-ingon jadi cing rejang maneh teh baheula mah ngadul nah ayeuna jadi daekan judulna Demi Cinta ka Anak jeung Pamajikan. Artina naon eta Pak? Aya rasa tanggung jawab tina kedul jadi daek. Matak lamun bapak boga minantu kedul wayahna tong dicarekan angguran kukut piara paraban etang edang gaduh marmot. Nah bapak oge nah i bapak daek ka masjid tuluy-tuluyan ti bareto. Ngari ibu di jilbab ti baheula. Bener bener teh. Matak nalika ibu geus di jilbab tong fanatik teuing ka jalma nu teu di jilbab. Da batur ge apaleun kartu ibu nu sabenerna. Cek ibu teh di jilbab atuh kumaha cek itu maneh ayeuna gitu teh baheula mah sarua jeung aing di jalan. Bapak ge sarua ka masjid atuh oi umur teh kos 1000 tahun kumaha cek batur maneh ayeuna leket ka masjid teh baheula mah gapleh jeung aing. Matakna fanatik berlebihan teu meunang teh bisi balik kana diri jelema nu fanatik ibaratnya kelan bal dibaledogkeun kana tembok teu hancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Benernya maka Al-Quran geus nerangkeun Pak wal asri demi waktu ternyata jelema boga waktuna masih ya kuring ge ayeuna kieu teh engke mah tenang lah geus waktuna tingali dek gaya urang ngomong ngan ayeuna mah da can waktu kalem we panwal asri demi waktu sehingga budaya kolot baheula diberi judul Demi Wanci. Penyanyi maksud abdi urang mah mung dikeprokan unggul. Demi wanci satemena hirup aya dina rugi. Demi wanci satemena hirup aya dina rugi. Iwal jalma iman iwal jalma soleh nu silih wasiatan dina bebeneran. Iwal jalma iman iwal jalma soleh nu silih wasiatan dina kasabar. Nah tukun lanceuk padahal entong bejaan batur duh Gusti nu maha suci salametkeun ieu diri hirupna abdi maotna abdi ukur sumera ka Gusti nu maha suci. Aduh aduh Gusti nu maha suci salametkeun ieu diri hirupna abdi maotna abdi ukur sumera
suci gerak tamprakeun dua dampal panangan urang neneda kanu kagungan mugi Gusti ngahampura dosa abdi mugi Gusti maparin rahmat ka abdi aduh aduh Gusti nu maha suci salametkeun ieu diri irukna abdi mahotna abdi ukur sumera ka Gusti nu maha suci gerak tamprakeun dua dampal panangan urang nenedan kanu kagungan mugi Gusti nyalametkeun diri abdi mugi Gusti maparin rahmat ka abdi demi wanci satemena hirup aya dina rugi demi wanci satemena hirup aya dina rugi iwal jalma iman iwal jalma soleh nusili wasiatan dina bebeneran iwal jalma iman iwal jalma soleh nusili wasiatan dina kasabaran tuh sangka di mana aya nu kieu atau bogoh nyanyi jadi semangat kok yang aya nu gede aya nu leutik rupa-rupa akan baik nuhun ampun ari banyak abdi moal aya nu kieu nuhun sing pararak milik sing dadeukeut rezeki sing anggang balai eta teh doa kanu mere aya nu teu mere mah sok bae ngadoa sorangan aya nu teu mere mah rek we na teh nah janji Allah mun 1 juta keluar 25 maka nu 25 nyalametkeun nu 875 cicing mun bapak bukan duit 1 juta keluar 25 berarti nu 25 nyalametkeun 875 dibikeun ke anak bakal cager bikeun ke pemajikan soleh dituang ku bapak jaga nu paling power duit 1 juta teu keluar 25 nu 25 bakal jadi penyakit 875 dituang ku anak badung dibikeun ke pemajikan nyakal dituang ku bapak 10 tahun terjakak tina angka 1,25 juta rumah sakit geus siap nungguan matak daripada ke rumah sakit mere atuh
Maruk heureuy eta urang bener sok teangan dalil bisa percaya. Matak jelema nu infak nu daek sedekah awakna jagjag batur flu urangna henteu batur boga penyakit urang sehat aya naon Pak aya nu nyalametkeun tina angka 25 nu asuh kana fakir kana miskin nyurucut saipanona tengah peuting Gusti salametkeun aranjeunana salamet ta urang aya nyurucut saipanon batur dibantuan ku urang well bener ya barukan lain dalil orang ngomongkan dalil menurut dibongkar gitu ada kurang curiga anu teu merek bawa isu geus heula tah subhana teh maha suci Gusti Allah na teu era nalika urang nyebut subhana ai hake teh kotor dikukut pan subhana teh maha suci Gusti Allah berarti sirik kidik jahil karya istren perastren dudupak lurumpak ulah aya mun geus ngomongkeun subhanallah ieu mah kenyataan subhana dibaraca ieu teh kotor dipiara naon bedana jeung kadongdong alus luar goreng eusi talung kana hirup jadi kadu cucukan didagorkeun kana sirah kuring insyaallah nyeri tapi bisa mukana seungit agun-agun tuh lalajoan kalayar beurit euceuy beureum dikabitaeun ternyata racun kade bahasa urang baju urang wujud urang ulah deuk nipu batur ku baju urang ulah deuk nipu ku bahasa urang ulah deuk nipu ku alimna urang hakikatna hate nu apal kana tujuan urang bener Pak ada kurang kieu sa biasana da abdi jelema biasa ya biasa teu kudu riweuh abdi ge ngomong biasa teu ku Arab teu ku Inggris teu ku Indonesia Sunda nah orang Subang Jawa Barat bisa ustad ku Arab bisa nah tuh henteu ibu lieur kuring jangan bisa ustad ku Inggris cobaan in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun magrib tadi ai urang cicing di Subang mipir gawir nulung kawing bapak jumprang nulung kewang ngadidik budak mungkusuna ku Indonesia lawan beres awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur awas jangan main sisi solokan palit keh kurumuy akin nanti kota sarwana woi cucu kakek dicari-cari gok di dieu apa kita balik akhirna jati kasilih ku junti budaya batur satakar kebak disakuan ku bapak ayo budaya urang dipaokan ku bangsa batur geuleuh atuh da sok subhana teh bersih hate lah kunaon make jeung kudu bersih hate sabab Allah deuk mere pelajaran hirup ngaranna Isra jeung Mi'raj naon ari Isra Isra cek bahasa lugo perjalanan Kangjeng Nabi Muhammad di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa inilah nabi ai keur urang Isra naon keur nabi Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ai keur urang Israna naon Lebaran budaya efek ladang Isra keur nabi mah Isra Mi'raj ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ai keur urang ladang Isra naon berjalan di mana tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jeung dulur jadi akur tina sok baeud ka indung bapa jadi tara inilah nilai Isra urang mata kampura lamun bener ieu ngaranna Isra Mi'raj isuk yatim bakal katulungan isuk miskin bakal kabantu sakedeung deui Ramadan datang si miskin si yatim cenah jongjon puasana maka jamin keur saur jeung bukana tah ku ieu sabil sok di dieu teh loba meureun baleunghar kaluarkeun penting ieu 100 ribuan wae mun meunang ti 8 juta beulikeun ku RW jeung ku DKM kana beas bikeunan ka fakir miskin wayahna maneh tong usaha cukup ku puasa we tah keur bukana tah keur saurna sabulaneun jongjon puasana Pak paingan batur teu puasa da digarawe naha da si eta mah teu gawe teu dahar beda jeung urang Pak duit geus araya
Matak datang puasa bunga atau kerbuka kalah kabeuki loba deungeuna, keur sahur kalah kah dipamerkeun alat sahurna. Eta sok dipoto geuning. Tapi si miskin hampura apa? Ngap-ngapan dadana. Komo ayeuna beas 400.000 per karungna. Heeh nya. Sok Isra atuh tina pedit jadi bager sadesa ieu sa RW ieu teangan jelema nu sangsara. Isra boro-boro apal urang ge. Matak cek bahasa kuring tadi tong nyalahkeun ka jelema nu tararajaban. Eusieuna mah urang anu osoke cantang tuh. Asli tah. Situ percaya sok Isra berjalan tina bodoh kana nyaho di dieu aya rutinan nu ngagarapna para ustaz setempat nu hadir kudu leuwih ti sakieu apan tina bodoh kana nyaho ulah dapon maneh aya ustazna gerhana nepi ka rabeng saperti kieu sadieu atuh da tuh sok Isra nu goreng jeung dulur isuk wayahna tepungan hampura kitu emak baheula pernah hohak pernah sesentak bisi maneh nyeri hate sakedeung di Ramadan hayu urang bersihkeun hate supaya asup kana Ramadan geus eueuh beban dosa jeung doraka antara urang jeung tetangga anu beda kamari pilihan paduli maneh Anis urang prabowo keun bae urang sesalaman keun bae nu jadina batur Anis amin amin oge da eleh keun bae beres meureun lamun kitu puasa teh bebas hate teu boga dosa jeung dulu ibu boga dosa ka salaki wayahna Isra bubar teh dia tangkep salaki ayah cek salaki teh kunaon maneh balik pangaosan jadi lebay oh Isra silahkan Isra bu naon sababna nu boga dosa ka indung boga dosa ka bapa wayahna isuk Isra berjalan deuk mentah hampura ka kolot deuk sujud ka kolot mumpang mengkeung kolot aya meureun bisa urang mentah hampura dina lahunanana bisa nangkep ngagabrug kolotna bayangkeun lamun indung eueuh bapa eueuh mentah hampura ngagabrug saha nyurucud panon hareupeun saha nangkep saha mumpang mengkeung kolot araya isuk sugemakeun ku bapa sakedeung deui Ramadan datang tanggal 12 Maret sing bebas naha apan Allah boga janji Pak salatna ditolak zakatna ditolak saumna ditolak ibadah kabeh ditolak sapanjang anak goreng patut ka indung bapana hiji ibadah ditolak, sholat ditolak, segala rupa ditolak sapanjang pamajikan goreng patut kasalakina Pak dua ibadah ditolak, sholat ditolak, tahajud ditolak sapanjang dulur goreng jeung dulurna Pak bener nya mata ladang Isra teh hiji ka indung bapa urang ngeunah-ngeunah cicingna gedong buah kolot mah baji mah na oge butut semplak kentengna nyurucud eueuh nu menerkeun urang baju aralus buah kolot mah sapotong ge teu ka bedag urang barang dahar ngareunah buah kolot mah anyukna hutang sing sadar nepi ka dinya ulah ai kuburan batur dibersihan ai kuburan kolot patok na ge kuat teu nyaho kunaon eta bebengok budak nu mananya patok indung urang aku nu gelo sia eta mah nah di kuburan batur dikirim Al-Fatihah kuburan indung sorangan tah kunaon ieu hate indung bapa ieu teh nu datang ka dieu teh ti ditu nepi ka dieu nepi ka dinya nepi ka tukang ieu teh jelema baredegong cicing ulah kasihkeun bedegong palebah mana bedegong ka kolot bapak pernah ngalaman 6 tahun ibu ngalaman 7 tahun saha baheula urang keur umur sakitu ngarepotkeun ngarungsingkeun ka kolot keur dahar urang hayang jajan ku kolot mah eureun daharna leos budak ditungtun cenah jajanna eureun barang daharna kolot keur sare ganggu ku bapa dengek bapa ogo ayun aming kudu ngaran kolot atuh kolot teh sare bapa ge teh sare nya bener ieu teh jelema riweuh kabeh oge ayeuna bapa geus sagede kieu geus nebus acan dosa baretok heuh iraha eudeutna
mumpang inung aya bapak aya isuk isro berjalan dek mentah hampura ka kolot omongkeun dosa-dosa urang keur leutik baheula di titah mencetan ibu di titah mencetan nyai pamencetankeun sirah kumaha jawaban ibu harita ka kolot hoream nyai pamencetankeun suku kumaha jawaban bapak harita ka kolot hoream ayeuna bapak geus kolot boga anak titah ku bapak jang pamencetankeun ke suku bapak asa carangkeul kumaha jawaban budak bapak ayeuna ka bapak lebo ieu teh kontan hisaban goreng patut ka kolotna boro-boro akhirat di dunia ku Allah dikontanan harita keneh sing salah ada hampura kukuring disebut berdagong dah sedangkan ayeuna bapak geus kolot ieu nu geus eueuh hayang mencetan kolot hayang nangkep kolot hayang nyuuh dina lahunan kolot hayang nyarita kasusah ka kolot hayang nyarita kabingung ka kolot tapi itu moal kajadian sabab kolot geus ruku padung rapuluh mah katuruban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur raketek kana hate bener nu ngaran anak can bisa mulang tarima kalau jadi kolot garis sholat urang jakat urang saum urang ditolak sapa jodogan sapanjang anak goreng patut ka inung bapana sakacelak cai mata inung murang kana pipina jadi hate ku kalakuan anakna maka dunia dihancurkeun akhirat dihancur leburkeun pahala sagala rupa bakal eueuh bongan kolot nyurucun cai panona ku kalakuan jadi anakna sabaraha kali bapa ngahina kolot sabaraha kali ibu teu ngaguguh ka kolot sabaraha kali urang bedegong ka kolot tapi kolot teu oleh mukakeun hampura tapi hampura Pak Allah Rabbul Alamin masih kena murka paingan laut hampir bahe paingan langit hampir bejat paingan gunung hampir bitu paingan puting beliung di mana-mana paingan musibah bakal terjadi sabab alam boga perjanjian jeung Allahna nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri nalika anak hohoak sesentak anu jadi kolotna maka dunia siap hancurna gunung siap dituna laut siap bahena langit siap bejatna dunia siap hancurna daripada nyimpen anak anu durhaka ka kolot leuwih hade kiamat ayeuna itulah cek dunia Bandungan ayeuna di mana-mana terjadi bencana entong ngareretan anak batur bawa ke anak bapak sorangan nya pisan urang kolot hampir eueuh harga diri hareupeun anakna bener sedih lah depan dibere nu kieu lumayan da bapak juga raih geuneuh raih bias apaan sadar kana kadorakan urang ka kolot bener Pak sabaong-baongna urang sabejat-bejatna urang ulah coba-coba wani ngaraheutan hate kolot asli ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridhona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa deuk balik kumaha salat deuk balik kumaha ibadah deuk balik kumaha ibadah haji lamun kolot jadi hate keneh ucapan jeung tekan perbuatan urang hiji tah sok isra ka kolot dua ibu teh kudu isra berjalan mentah hampura ka salaki capelung seripuh tuluh tak hampir semplak nungang jagong nanggung bortol nanggung itu nanggung ieu geus jadi duit mah ibu nu ngeunah tah sing sadar atuh kudu kumaha ibu ka salaki isra datang salaki ti panyabaan samut ngalawang pantok bapak gening sumping nya mah gek di lebang barung copot sukuna bari pencetan heula laan sapatuna korosotkeun kaos kakina ulah coba-coba ibu nyebutkeun bau tarasi nah ieu duitna beuki teuneun kaos kakina tempatna sapatu gigireunana geber heula ku hihid karunya hareudangeun nyokot cai di dapur bikin kasalaki sanajan teu make gula tapi bakal diinum karasa kareueut nu amis lain gulana tapi nu amis budi pamajikan kasalakin beres dereng nginum bawa salaki bapak beli bade ka jaman dacan tepan mangga ibak heula dekul salaki mani beres mani tah sarungna tah bajuna tah kopiahna kebutkeun ku ibu sajadah mangga bapak gerana tepan dekul salaki salat kuliwat ibu ka hareup nyuuh dina lahunan salaki hampura bapana capek lung seripuh tunuh geuning bapak melaan jisim abdi ieu ceramah jero teuing ditempo rarai-rarai ibu di dieu
eueuh nu kitu eueuh aslina eueuhnya banyak tapi ibu ada kikituan teh kasalakeun kumaha heula lalaki nu kumaha anu ibu siap seperti kitu lalaki anu ngarti surti kana pangabutuh pamajikan hayang geulis pek dangdanan hayang jongjon rasikoan hayang nurut pek contoan ta eta lalaki teh lain dia malitik geus dicokelan ku bilik wadah kes ipis ai mani hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganu paingan asa hees jeung doma Garut lain salah pamajikan salah urang dangaran lalaki mah tong gampang nitah tapi kudu gampang mere magera masak tah pasakeunana magera nyangu tah beasna magera dangdang tah alat dangdana eta lalaki mah wah kata ibu-ibu kuat asa menang tapi deui ibu oge dibere duit ku salaki pake nyugemakeun ge kudu ka dibere duit keur dangdan ge keur heunah atuh aya duit di salaki dangdan keur batur sok ngaraku kauleman jiga ratu di imah jiga babu di kamar jiga hantu eta kusakala dipake beungeut make pupur panon make bonteng bibir make tomat kuat asa hees jeung jus atuh da Isra sedih atuh da sok sing Isra berjalan tidak kagorengan karena kealusan bapak ge lamun berjalan tidak kadul jadi daek subuh bakal pinuh lohor bakal loba asar bakal aya maghrib bakal nyampak isya bakal ngawelet lamun bener ieu Isra subuh bakal naker pada kenyataan mah Isra subuh leungit lohor eueuh asar saat maghrib beak isya lalajo persib masjid badag eueuh eusian naon atuh ieu Isra matak sakali deui ulah coba-coba nyalahkeun ka jelema nu tarajaban urang oge anu osok eusina mah wallahu a'lam weh nyalur matak asli matak kolot baheula mah dina Isra Mi'raj sok ngayakeun hiji budaya hiji sasajen sok bisi bapak anu umurna 70 ka ditu sok ayakeun sasajen artina di bulan Rajab teh mangsana waktuna sasajen saajen teh silih hargaan kadua sasajen dijieuna tina kembang artina kembang teh seungit bulan Rajab dijadikeun alat keur nyeungitan sasama hirup laras sepuh ini budaya maka kalau dulu mah pagahan oge kita geuning ku hari dangding haleuang tembah baheula ning bapak di papagahan bolong jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awor kedah ucap amah nyoba danang kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin awur kembang malati awur kembang kasturi diawur-awur ka heman diawur-awur ka nyaah diawur-awur ka asih diawurkeun beas naon maksudna dulur jeung dulur kudu akur sing bisa ngawur ka dulur matak harta urang teu beak-beak umur urang bakal panjang panyakit moal sumping sabab batur kaawur ku harta urang uwur
kadun dia urkeun es bonbon hati-hatian hirup ari es bonbon rasana amis pahit peuheur lada asem hirup teh kudu bisa silih papagahan ya nu ngaran hirup aya pahitna aya peuheurna aya ladana aya asemna bener kolot baheula cerdasna bebeakan keheula tuh tuh menang gigituan menang asal ulah maca Fatihah ku nada eta ti omongan bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran asupkeun kana Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kacau mangkane nu dipengpir 60 mah teh jujungkelan mah ditukang isuk imam eta datang mah teh digemok ke masjid katuh baduy cia Korea anjir cenah aing di imaman ku maneh nah pahili nada bapak resep dangdut teh weh kan ulah nada dangdut lelotkeun kana ada ti omongna monya aya nada ayana salah ayana salah wah bisa capekeun sadio budaya-budaya agama-agama kudu dihijikeun takbiran di orang budaya kitu ya kitu kajian hayang nurutan orang Arab moal bisa takbiran di orang Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar la ilah etaha ilallah error tidur sama jargon serius akan bae ada budayana teu kudu dirobah antep we cenah cek bapak teh mah hayang jika orang Arab moal bisa di Arab tarawih dago jam 3 subuh jelema daek dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sakuting tamat imamna tahfidz Quran cobaan di orang tarawih jam 3 subuh beak teh jamaah karek sapoe nu nyeri cangkeng anu imam karek iya kana mudujug amin nyungkun hayang gerak ngeusan sapoe penuh 2 poe jelema jijingkrungan nyeri suku kalau bah ditanya mang nata ka masjid deui rada gelo anjir imamna imam dicarekan urunyung we jeger cek jeger hiring ku aing cenah di imaman cekul jeger ngimaman nu dibaca al-ikhlas haben hayang eta ge Anas ngere teh lah ka tukang geus kulhu deui macam tukang lajeng we cenah nah ada tarawih anggeus jam 8 si eta nu bakal menang pamuji tah maneh imam hade mah ngarti anjir berarti di Indonesia mah budaya teh alat keur ngolo Pak. Jadi budaya teh alat keur ngolo Rajaban ini bagian budaya ngolo supaya nyahok karena kadona naon atuh kado dina Rajaban Mi'raj ai Mi'raj naik na Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha deuk naon Nabi Muhammad ka Sidratul Muntaha deuk tepung jeung Allah Nabi tepung jeung Allah dina Isra Mi'raj urang tepung jeung Allah di mana Pak dina salat samadak jelema nu salat teh nepungan Allah tetap sing baralege baju ulah nepi ka hanyir monyo aya nepungan Allah aduh mau kena butut sajadah rabe buntut tara disikat walau jadi imam tapi omongan waladolin eta cek nu tukang da siri kaang sebau amin nepungan Allah lur pakai parfum nupang sengitna pakai baju nupang alusna mun bisa mau warna lagi warna bodas nupang kerena nah nate era ibu nalika diundang ku kades cek kades jam 8 kudu datang jam 8 geus nanggung coba diundang ku Allah 4:30 jam sabaraha datang jam genep ku Allah diundang jam 12 jam sabaraha datang alus ku Allah diundang jam 3:04 jam sabaraha datang nepi ka berharga kene kades katimbang Allah lur
bener. Lamun lain Allah Maha Panghampura beak jelema. Nabi mah soleh-solehna malaikat teu nyabut nyawa nepi ka badami. Ya Rasul, wios dinten ieu ku abdi dicabut nyawa cek malaikat. Kumaha cek Allah, mangga teh teuing kami geus teu kuat yang tepung jeung Allah kakasih kami. Ka bapa malaikat moal hayang nanya geus hayang nyabut ayeuna eta. Malaikat mah nepi ka ajri deuk nyabut nyawa Nabi nepi ka nanya. Ya Rasul, wios dinten ieu ku kami dicabut mahanga. Lamun urang ditawaran, Ustad, bae ayeuna tong jeung can kawin, aing malaikat teu ngarti-ngarti moal teu kitu urang. Jigana matak malaikat teh moal hayang nanya ka bapak. Geus kekerot ayeuna ge. Hayang. Nah, udah orang memelaan kahayang katimbang wahyu. Lala judang lut sok 3 jam nago. Da pengajian kieu getek bujur hayang mantau. Bener Pak? Lala jo HP 2 jam belel. Coba maca Yasin 5 menit, huai. Matak malaikat ih ku bedegong teuing jelema geus hayangan. Komo tah kabelah dinya. Nah, aban kitu ai barang penta kasalaki geuning duit jeung duit teh. Ramadan can datang, baju geus dipikiran ti ayeuna teh eta dah. Matak malaikat teh geus kergeteun hayang geura kitu teh. Sadio aduh. Sok Mi'raj teh Nabi tepung jeung Allah. Tidinya we artina Nabi tepung jeung Allah. Urang ge osok umatna titah tepung jeung Allah. Di mana? Dina salat. Dina salat teh artina urang deuk nepungan Gusti. Naon fungsina salat? Ngupus dosa. Da subuh nyieun dosa, pupusna lohor. Lohor nyieun dosa, heula jelema kana dosa teh beuki nih kan. Lohor nyieun dosa, pupusna asar. Asar nyen dosa pupusna maghrib, maghrib nyen dosa pupusna isya. Ngan para ulama sepakat nyen dosa sageus isya tah golongan eta, golongan nu dijaril bab. Palebah mana dosana eta ditoel ku salaki mama cicing carape aya pangebutut teh lain tadi aya geus wae kakara ta eta dorakan ibu-ibu. Heeh, well pokona berbahasanya mah riweuh cicing teu kaharti teu boga duit mah teh gitu. Dosa tageus isya, bahkan moal pernah salat subuh bisa nguput dosa eta. Sapanjang salaki nyerieun hate malaikat kalaknat Allah ge ngalaknat. Kan kitu keterangan agama ge nyalur. Bapak nu atoh matak teh balik ka dieu teh hayang dilaknat sia. Awur salat nu mana nu bisa mupus dosa urang tah asuh sallu kama raaitumuni usolli. Salat nu mana nu bisa mupus dosa bapak? Sallu kama raaitumuni usolli. Salat anu sarua jeung salat Nabi. Entong berbicara tentang usolli jeung teu usolli, entong berbicara tentang kunut jeung teu kunut. Sabab salat Nabi lain Nabi wir, tapi sholat Nabi dina akhlak. Nah, ayeuna orang sepakat lain usoli teu usoli, lain kunut jeung teu kunut, tapi buktikeun sholat make akhlak. Di mana eta sholat make akhlak? Hiji sholat teh tungkul, Allahu Akbar, tungkul Pak. Bawa kana akhlak 24 jam. Lamun jelema bener sok sholat bakal nemukeun tawadu dina hirupna. Pan tungkul. Kedua, sholat ayat takbir Allahu Akbar. Mun bapak osok tak mumpung ayat polisi. Sok lamun polisi nembak penjahat, angkat tangan. Pasti penjahat. Berarti lamun geus angkat tangan, teu mungkin dibedil Pak. Nyerah bongkokan. Urang oge kudu sumerah ka Gusti Allah. Ieu teh lambang ngangkat dengan takbir teh sumerah diri ka pangeran. Leungit tuyetkeun bae.
nyawa teu nanaon, harta beak teu nanaon, putus jeung kabogoh teu jadi masalah, pegat jeung pamajikan tong galau-galau teuing sabab Allah deuk mere anu leuwih tibatan si eta. Asli tah putus jeung kabogoh na amek tara anjir. Maka jeung kudu amek. Nah, bisa jadi Pak urang Sumedang mutuskeun kuring, ayeuna geus datang urang Subang. Urang Subang mutuskeun kuring, tenang kuromoy urang Tasik. Well, matak naon sih hirup di alam dunia, make jeung kudu loba ngeluh. BPD ngeluh, capek euy jadi BPD teh riren. Ibu-ibu ngeluh, geuning capek hirup di dunia teh, geura euy atuh ka akhirat ka itu. Teu bisa manusia make jeung loba ngeluh, bener teu Bu? Sok kuring capek euy dakwah teh. Kumaha ku Allah isuk teh dibere jadwal deui, nganggur di imah. Ai kieu mana teuing make jeung urusan capek bae we Bu. Inilah makna hirup Pak. Tuh. Jadi takbir teh sumrah nyerahkeun diri sanggaru leungeun nyerah ka Gusti Allah. Tilu aya sujud aya ruku geuning. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kitu Pak. Aya geuning subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Keun bae lah. Dek nu adim, dek nu bihamdihi, anu gelo manu katilu subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi ta eta anu gelo mah. Kunjung aya tanpa wa bihamdihi ti mana bahasana eta. Naon aya ruku simbolna. Ieu init ka Jepang. Satiap urang Jepang panggih jeung jelema. Kaligata garobae hai. Pinternya bahasa Jepang nanya. Kaligata garobae hai. Artina ruku teh ngajen batur, ngahargaan batur. Matak jelema nu sok salat teu mungkin ngaragrageun darajat batur. Jelema nu sok salat teu mungkin ngaledek batur. Jelema nu sok salat teu mungkin ngarendahkeun batur. Sabab simbol ruku adalah nghargaan antara sesama hirup. Anu tadi apalkeun kaligata garobae hai. Bahasa Jepang mahal. Pande urang ge aya bahasa Cina itu handapeun kenteng aya seng naon ngaranna tung tung seng. Tuh para kelenci sintrong bahasa Cina. Ibu barang dahar nu hajat sing teh bunuang naon capcay. Aya barudak sing dagang jajan naon cuangki. Bahasa Cina loba. Maka ibu geuning geus ngalahirkeun sok aya gegernetan naon eta cing kayo. Nah Ustad apa seketua BPD orang oge. Ruku teh artinya simbol urang silih hargaan. Sok kadang deui nu kaopat geuning salat teh aya assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Katuhu simbol malaikat, kenca simbol setan. Katuhu simbol alus, kenca simbol goreng. Jelema di tengah-tengah. Kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jelema jadi setan. Coba bapak kerja jadi malaikat ka pamajikan moal aya depan gelisna bojo aan. Kerja di malaikat dredeg pasiasi bagong. Kerja di setan Pak. Matak didinya letakna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katuhu simbol kealusan, kenca simbol kegorengan. Lamun bener bapak sholat ibu sholat, nu alus doakeun ku assalamualaikum, nu goreng ge doakeun ku assalamualaikum. Artinya nu alus doakeun alus, nu goreng ge doakeun mah kudu alus. Beletuk ibu diuji salaki beger, sok sholat. Ngadoa, ya Allah lempengkeun hatena, lembutkeun jiwana, uihkeun rasa kacintana mung ka abdi wungkul. Ya Allah paparin panghampura caroge abdi anu keur kapoekan. Eta awewe nu sok salat. Lain wel moal bisa kenyataan masalah ki beger, lain kitu doana. Geus ngomongkeun lak-lak dasar ngaledek akara sujud. Ya Allah
na status ongkoh tuluy ngadoana ge teu ecreug geuning lamun keur motor sing tabrakan lamun keur beger keur di hotel sing rug-rug hotelna paur anjir eta si doa kuat pi hariwang lamun maranehanna keur di kalamar sing dibarentar buludung geus dibentar masalah ki ibu nu jebleh artina ieu teh salat dan nu salat mah assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka keja 5 dina salat bacaanana alus wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati atawa Allahumma ba'id baini atawa subhanaka pan aya 3 doa titah pek nu mana bae baca alus bacaanana bubar salat kudu alus omonganana lain ieu mah ari bacaan alus ai bubar salat jadi garoreng sarolat acan teu acan jelema murtad yai ai bacaan salat alus nah ari beres salat jadi garoreng berarti salat leungit khusukna ya ada salah ladar diterangkan gimana tah nu kadua makna salat teh son sidqul qauli lam layyinul qalbi ta tarku ma'asi tah salat nu bisa mupus dosa teh nu hiji nu tadi kadua son sidqul qauli alus ucapanana lam layyinul qalbi leuleus hatena ta tarku ma'asi ninggalkeun perbuatan anu matak jadi keji keur dirina tanha anil fahsya iwa sholat jadi lu sok sholat bentar terang ngomongkeun batur terang ngajadikeun batur sidqul qauli alus ucapan nu sok sholat terang kasigeungan layyinul qalbi leuleus hatena landung kandungan laer mutak lamun jelema nu sok sholat tapi cegekan panatikan payahna gerak tobat lain sholat layyinul qalbi nabi nepikeun agama ka urang teh ku leuleus hate nabi ai ku kerang ada moal nepi-nepi mah bu nah nu katilu makna salat nu katilu hiji syariatna dua torekatna tilu hakikatna opat ma'rifatna ieu mah begitu akur salat syariatna raga nabi jeung raga urang pas salat sarua nabi takbir urang ge sarua nabi ruku urang ge sarua nabi sujud urang ge sarua nabi tahiyat urang ge sarua salat raga nabi jeung raga urang sarua tapi hiji nu teu sarua salat secara torekat naon salat secara torekat salat secara jiwa jadi nabi salat ragana jiwana datang maka ketika nabi nyebutkeun astagfirullahal adzim nyurucud cai panonna coba bapak istighfar jebleh teu eta jiwa teu datang malahan mah istighfar teh aneh geus istighfar ge bubar ti masjid ngomongkeun batur kalahana mah dosa istighfar elur lantaran jiwa teu datang nu katilu salat secara hakikat rasa jadi nabi mah salat secara syariat ragana salat secara torekat jiwana salat secara hakikat rasana nu kaopat salat secara makrifat artina wawuh jeung pangeran teh urang teh aya teh eueuh salat didinya eueuh mana buktina eta bapak Allahu akbar kunci leungit inget oh hanapeun selawat keur salat ibu ge sarua Allahu akbar kuat naku ibu bang emo berarti jiwa orang teu milu salat komo nu katilu salat aya rasa make rasa matak nabi mah tarang ngewakan nu salah naha rasa karunya ayeuna keur salah urang benerkeun jadinya teuing urang mana bukti nabi salat make rasa di juru mana salat nabi make rasa keur Idul Fitri di tukang aya budak gondrong bau awakna bajuna butut diusir ku jamaahna kaditu tong ngadeukeutan jamaah nabi turun ke ceramah turun nyamperkeun eta budak
dicekelan leungeunna ditanya ke rupa puasa teu anjeun ceuk eta budak teu polontongnya gondrong bau awak butut bajuna kalau bah ditanya puasa teu lamun di dieu bapak nanya nu kitu terus puasa teu henteu si murtad moal teu kitu urang mah tapi Nabi henteu nya kunaon anjeun teu puasa Muhammad anjeun daek puasa lantaran keur buka aya keur buka keur saur aya keur saur sedengkeun kuring teu puasa keur buka eueuh keur buka keur saur eueuh keur saur hiji ditanya deui ku Nabi salat teu kunaon make jeung teu salat Muhammad anjeun daek salat Allah nu ngadidikna umat anjeun daek salat anjeun nu ngadidikna sedengkeun kuring teu salat saha nu ngadidikun nah kemana bapak anjeun maut di mana mautna dina waktu perang Badar nyurucun cai pano Nabi naha geuning bapak nama pahlawan Islam tapi anakna yatim ku Nabi teu kabelaan asa dosa kan digabrug harita keneh akhirna ceuk Nabi boga teu anjeun indung aya sabaraha taun indung anjeun 60 daek teu anjeun boga bapak ngaranna Muhammad ceuk eta budak yatim siap nangkep ka Kangjeng Nabi anterkeun nu ngaran Muhammad beuk dikawin indung anjeun ayeuna keneh asal maneh daek salat daek puasa kuring ta Muhammad bapak anjeun sanajan teu tulus ditikahna tapi Nabi geus aya kasanggup kuring ayeuna ceuk mah teh aduh Pak Ustad emak oge bener 60 boga anak salima-lima cing atuh Pak Ustad deuk ngileuheungkeun cek Ustad ka emak jawaban kuring cekek ku aing horoream teuing kudu kawin jeung kolot teuing ka tukang kacapi meureun aya kasanggup meureun aya abdi mah da teu sararanggup berarti urang teh eueuh solusi ka hartos eueuh solusi tuh Nabi mah nepi ka kitu ka budak yatim ditanya ka mana bapak anjeun maot di mana maot keur waktu perang Badar ceuk Nabi doraka keur Muhammad dosa keur Muhammad pangkat Nabi ngaku dosa lebih ka istighfar astagfirullahaladzim 100 kali istighfar dirasa poe curik lantaran Nabi sadar kana dosa ngantep ka anak yatim sehingga tidinya Nabi nyaritakeun jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung leres kunaon lamun ayeuna ye nu hadir ya nu hadir teu ngaluarkeun duit sasen bala saketip keur ka anak yatim hambura Pak hambura isuk jaganing geto penyakit rakyat bakal leuwih loba Bang Emok bakal leuwih naker nu salah lain rakyatna ka Bang Emok teh lain saha nu salah ustadna nah apaan rakyat pernah datang ke ustad mama nabian gaduh 1 juta budak eger sekolah butuh biaya ceuk kuring teu aya leos ka kades ceuk kades teu aya leos ka kadus ceuk kadus teu aya leos ka BPD ceuk BPD teu aya leos ka ibu bapak ceuk ibu bapak teu aya paradit berarti kabehnya BPD kades ustad jamaah pengajian paradit kabeh nu bager iwa ti budak 2 anu mawa motor Beat repo ayeuna mah si eta mah tinggal ngariung 5an gek dariuk bari aremok tuluy nangtung bikin perjanjian aku bersumpah dan berjanji nah ustad nepi ka apa pernah ngeclok kuring teu bisa nerangkeun si eta ahli neraka kuring teu bisa nyebutkeun yen Bang Emok teh renten riba jeung neraka naha Pak sabab urang ge teu bisa bere solusi kana kabutuh rakyat nu sabenerna tempo nu baru hutang mah betul kadua lamun ayeuna loba pisan merebak perbuatan anu dilarang ku agama di jalan-jalan kaluarna jam 10 peuting rokna pararonok kaluhur yukensi buuk di beureuman tiap papa nolol atawa kuring nu nolol di jalan pasti aya nu nawaran om check in om BPD 1000 urang mah anu di jalan om check in om cinta moal ustad Allah cenah nya ustad nu TikTok
selfie atuh kuat gebeg anjir diajak selfie ku si eta hoream banyak ustad di dia eta ping-ping katempo aduh mau teu viral deui wae cing teh heug aya dek selfie mangan wae sing teu ping-ping tutupan ku baligo neangan baligo partai Pak tutupan wacana ari tiung teang kalem urang neangan eta plak meja hayangeun cager mah geuning cing teh lain nanaon ya mah datang ka dieu teh lain deuk nanaon deuk mere duit oh cenah sabaraha om pamisaran hotel mah cenah abdi teh 7,5 cing teh mah jeung hotel hotel sagala penginapan mah cenah 500 entong urang di kebon buncis cing tah aya kebon buncis sebelah kaleh pelenyang lah ka ditu abdi teh aya saung 2 meter persagi diuk abdi jeung si eta duaan tah cing teh duit 2,5 ngandek merek pertanyaan kunaon neng bet gawe di nukil sakitu pertanyaan anak lain dijawab nyurulung cai panona nyegruk harita keneh nyuh harita keneh berarti ieu boga ieu budak boga beban anu gede teu bisa diomongkeun ceurik teh budak cek kuring teh kunaon mah jeung ceurik teu ngomong-ngomong dirobah pertanyaan anak neng boga inung bapak teu aya eta beban nama berarti budak yatim piatu cing neng boga salaki kabur sing baralek lalaki ai kawin teh lain janji kabur tuh tempo dorapati lalaki teh budak sadua-dua eueuh nu ngusahakeun cing neng kadiekeun fotona deuk diteangan di Subang aya Pak BPD ieu foto lalakina di dieu deuk diteangan ku aing di dieu nah jiga itu geuning boa eta sing baralek lalaki ai kawin teh lain ninggalkeun pamajikan teu make surat cerai itu deuk kawin bingung sabab lebih teu sanggup ngawinkeun da sieun ku hukum ai kawin sirih-sirihan kitu sok sieun dianggap kumpul kebo akhirna baringung Pak cinta boga budak dua budak teh berarti itu yatim piatu janda anak 2 aya cing teh kades teh neng aya cing apa leun neng yatim piatu kuningan sok barang bere ka neng pan apaleun cing neng yatim piatu amburannya bisa di dieu aya para kades tong kasihkeun lain cek urang cek si itu kuat asa dibentar guludug jawabanana dicarakeun hararayangna jigeun hareueuh geus jadi mah wadul ampura BPD lain cek urang cek si itu udah urang oge cing teh aya ustad di ditu sok ceramah seueur nurutinan aya shalawatan aya marhabaan aya barjanjian aya sok ceramah keluar aya cing teh osok barang bere ka neng pan sidik neng yatim piatu hampura ustad tong ngasih guru ustad ukur ngedaralin ngumpul barang bere mah kacadunakeun manehna mah ngabeungharkeun diri sorangan hampura ustad lain cek urang cek si eta teh urang teh da urang ge kasihkeun hari teh ngeklet atuh si eta teh ngan ditahan we kade salah ustad salah sing teh aya jamaah pengajian anu sok abring-abringan seueur malam Jumaah sholawatan malam minggu barjanjian cing teh osok barang bere ka neng persidik neng yatim piatu amburabu jawabanana alah peuheur nah parangausan ukur paramer baju we jeung tiung hampura ibu lain cek urang cek si eta cing teh aya di ditu RT jeung RW aya osok barang bere ka neng kumaha we dununganana ampura RT lain cek urang cek si itu ternyata paingan si eta gawe dulu kitu urang Pak ustadna kiaina ajenganna jamaahna kadesna teu bisa mere solusi kana kahirupanana bener cing teh eureun we atuh gawe dulu kieu teh nah cenah abdi ge apal cing teh apal naon wala taqrabu zina ngagebeg Pak Ustad nah aya bonon bisa ngadalil usum kieu cing teh geuning eta apa dalilna nya uninga cenah da siang mah abdi ngaos ngan wengi abdi teh kieu teh dipikir-pikir buah jamaah urang cing teh geuning eta neng apal dalilna uninga siang abdi ngaos wengi abdi kieu
cinta berat tuh riren tuh cinta neng riren gawe di nukia teh mah cenah abdi riren da umur kareknya 25 tahun anak 2 cinta kumaha atuh hayang rirena tikah abdi ku aa Korea anjir Ustad merek kudu kawin dulu gitu tapi si di dia aya ka Ustad di nu sanggup yuk diantar aya keneh yuk ngarah eureun teu gawe di nu kitu wae bah BPD kumaha bade moal aduh Kang Opik bade teu sanggup PRW kumaha eudeuh sieun dicak nanda geulis we di dia mah Allah ternyata papaingan budak eta